Beli motor nang helm, beli motor pakai helm, ayo dibeli ya, woi. Dia beli motor nang helm ya? Woi, nya ayo. Mantap. Atuh. Berapa ya? 7.500 weh. 7.500. Ini murah. Murah lah, dikurang mah, ayolah. Cash ya? Nya. Ayolah, lu bro, diterima eun. Hah? Orang helm. Kan beli motor menang helm. Kecuali ai beli helm menang motor. Mah, kemari orang ke mall beli HP keluaran anyar, halus tuh. Oke, kemarin ke mall deh beli HP. Tapi bingung dah. Kenaon bingung? Eta nu urang teh kemarin mah loba tombolna, jeung deui cuma aya plus minusna doang. Eta mah kalkulator. Wih, yang penting orang muda-mudi ya. Jam berapa nih ya? Kang. Wih, naon? Hampura. Jam berapa nak? Maaf ya, orang mah jelema anyar, nya kok. Astagfirullah. Mang Aji, kuna ngalamun wae. Keur sepi musim corona betul teu wae keluar. Hayang rame, tinggalnya di dieu nya. Nya, ulah lila nya. Heeh. Joy, Mbe naon bisa nyanyi? Mbak lapar. Lain, Benar tuh. Mbe gak ke Bogor jauh, mentas laut leuweung gunung. Bisaan wae maneh mah. Atuh, ulah. Orangnya Bogor langsung situ mah. Naon ya? Kue naon bisa nyanyi? Kue bolu. Salah. Mana tuh? Ieu dengekeun nya. Kue ora jamu. Kang, kunaon nih? Arek nanya ya. Nah, sok arek nanya naon ayo. Kunci hidup anu paling penting di dunia teh naon sih? Oh, kunci hidup paling penting dunia. Ya. Eta orang kudu ikhlas, mau menang bencana, tahu naik kasusah, orang kudu ikhlas menjalaninya. Itu. Tapi maafnya Kang ya, Minta maaf, naon pancen nu banaran. kita nu kamari urang pinjem teh dan bisa dibalikeun. Oh, tenang. Namun perlu kene sandi di ujian praktek, mau belajar jika bisa kajian dipakai lah tenang naon. Tapi kan Tapi kunaon deui? kita nu dipinjam kamari teh hancur. Hah? Ayo kunaon tapi kan hancur. Wah, ini kamu ini. Pan cek Kang tadi kudu ikhlas. Wah, mantap. Seberapa ya? 2.500.000 wae. Murah. Murah. Ente deh. Mang Aji, kunaon ngalamun wae di dieu? Keur sepi yo koro.